Para mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun deui carios nyambung. Anu mana Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari, carios nyambung nu judulna nyaeta Musuh Warisan. Para wargi sadaya, dongeng ayeuna teh nincak bagian ka-13. Atuh Mang Jaya saparakan can ngahaturkeun nuhun, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Para mitra sadaya, dina bagian ka-13 ieu atau napi dina bagian ka-12 kamari urang parantos dugi kanalika Ki Banyuwening harita teh nuju hartos nama mapatahan ka muridna nu katelah Supalanya. Kitu nuju ngobrol panjang lebar seueur masalah-masalah anu tiasa diguar ku urang cariosan Ki Banyuwening teh. Dina ngoning Ki Banyuwening nyarios seueur masalah-masalah nu tiasa diguar ku urang para wargi. Mangga nyangakeun bae sasireun sabeuneureun, mudah-mudahan tiasa katampi kalayan kabingahan. Atuh ti studio Mang Jaya sareng Kileuk sang haturkeun nuhun oge mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun para mitra isukna. Supala jeung Ki Banyuwening geus ngajalemprak deui sila dina urut kamari. Ari kaayaan di jero guha harita menicaan ngebrak da puguh ti beurang. Sanajan aya di jero guha tapi cukup loba cahaya, teu lila Ki Banyuwening ngamimitian nyarita. Supala anaki, ayeuna mah geus tuluy kana waktuna aki ngaguar papaneman pikeun hideung. Kumaha geus sayagi pikeun narimana anaki? Saur Ki Banyuwening bari neuteup ka Supala jiga nu hayang yakin pisan. Parantos aki mangga geraguar ilmu naon deui nu bakal diwariskeun ka abdi teh atuh Ki? Nyaha ilmu kagagahan atawa napi ilmu kadugalan, mangga gera saurkeun. Jawab Supala bangun anu geus teu sabar, hayang buru-buru nyaho cakak Ki Banyuwening gumujeng sarta pok anjeunna nyarios. Syukur anyaki ngari geus sayagi mah. Sok Bandungan sing taliti ngarah gancang ka harti. Ari ilmu nu bakal diturunkeun ku hidup ka hidup ku aki teh ayeuna teh lain kawas bareto, lain ilmu kagagahan, tapi oge lain ilmu kadugalan, lain ilmu silat deh. Lantaran hari ilmu nu kadaritu mah hidup teh geus kaitu masyagi dina sagala-galana. Nganya kitu supaya hidup manusia mah teh cukup ku kitu bae anaki. Ari sabab anu kasebut musuh urang teh lain ngan ukur bisa dilawan ku silat wungkul, tapi aya deui musuh nu leuwih berat jeung teu bisa dilawan ku silat. Nyaeta musuh nu aya dina awak urang sorangan kitu teh. Eta musuh teh daya deui iwal ti hawa nafsu anu salilana terus-terusan ngancam ka urang. Tah nu kitu ngalawanna teh teu bisa ku kagagahan atawa kadugalan, tapi kudu ku ilmu nu leuwih luhur jeung leuwih kuat tibatan ilmu-ilmu sejen. Kumaha ka harti caritaan aki teh anaki? Leres aki ka hartos pisan ku abdi teh. Mangga teraskeun atuh aki. Jawab Supala bari ungeuk-ungeukan. Syukur ari ka harti mah. Sok Bandungan deui ku hidup. Aki teh boga tilu mustika. Mustika hirup anu bakal diwariskeun ka hidup. Demi eta tilu mustika teh lain mangrupa barang, lain mangrupa batu ali, lain mangrupa keris, lain mangrupa parabot. Beda deui jeung itu koe nu geus kapimilih ku hidup. Ari anu disebut tilu mustika teh ngan saukur tilu kecap, babari diucapkeunana tapi hese lamun rek ngalaksanakeunana. Kitu ge lamun urangna teu boga kayakinan, ari urang boga hate nu buleud tur bersih mah asana moal hese-hese teuing pikeun ngalaksanakeunnya oge. Saur Ki Banyuwening nyarios liren heula, terus ngarenghap leleb naker jiga nu capek.
sabuat Ki Banyuwening ngarandeg pok supalangeng klokan itung-itung alokna. Tilu mustika Aki. Ya gitu, tilu mustika. Naon tilu mustika teh atuh Ki? Supala bari melong kana rarai Ki Banyuwening. Pok Ki Banyuwening sasauran deui. Jika nama penasaran hidup dia. Aku akhirnya diteruskan. Hari anu disebut tiu mustika teh tiu pira. Malah jika nama budak saya terpakai bakal bisa ikut nyaritakeun teh. Ngan tak iya gande panjang pisan. Muga-muga ku hidup bisa diterima. Ngantikeun ngalaksanakeunana rada hese. Boro-boro dalah budak sajepak. Malah kolot nugas cetukuis ge teu kurang-kurang nu teu bisa makena. Kieu nu disebut tilu mustika teh Anaki. Lamun Aki geus teu kumelenang di alam dunia, umat hidup sing bisa ngalaksanakeun tilu mustika teh. Anu kahiji bager, kadua cager, katilu bener. Ta eta tilu mustika teh kudu dilarapkeun dina tekad, ucap jeung lampah. Halawan kudu dibarengan ku pikiran nu sehat jeung kaimanan. Kumaha kaharti? Ulang supala ngahulang para mitra sadaya ngadenge katerangan ti Aki Banyuwening kitu. Anu saterusna si Aki nanya deui. Nah, jika nulia pisan mikir kita hati yang supaya kahartos ki mangga teraskeun. Oh syukur. Syukur ari geus kaharti nepi ka pelabah dieu mah. Tah ayeuna ku api urang bejer beaskeun. Supaya ku hidup leuwih kaharti pikeun ngalaksanakeunana ku Aki rek dibere hiji contoh. Lamun hidup hayang ngalaksanakeun eta tilu perkara anu tadi kalawan hampang, kudu ngajaga sangkan ucap, tekad jeung lampah saliyana akur, henteu pasalia. Contona, lamun dina kerteg hate urang nyebutkeun hayang dahar, eta teh kudu akur jeung beuteung nu pupuritan menta eusi. Tah? Kerteg hate nu disebut tekad. Lamun urang geus teu boga tekad kitu, tangtu bakal usaha satekah pola pikeun ngalaksanakeun eta tekad. Lamun kabeneran aya di imah meureun nyarita kanu jadi pamajikan. Lamun kabeneran keur dipanyobahan meureun nyarita ka tukang warung. Meureun ceuk sungut teh nyarita cik ngenta sangu kuring teh hayang dahar. Tah nu bieu teh disebutkeun ucap. Tapi ka dieu tekad jeung ucap teh tetea akur. Lamun geus kitu tangtu urang bakal disamung ku lampah nyaeta dahar sanggeus aya sanguna. Di mana kabeh geus kalaksanakeun nyaeta tekad hayang dahar. Ngucapkeun hayang dahar jeung ngalampahkeun dahar, tangtu bakal ngeunah karasana ku urang. Eta teh hasil tina akurna tilu kecap tadi. Tak kitu, dalamun anu tilu tadi teu akur mah bakal sangsara, malah jigana mah bakal cilaka. Contona, lamun boga tekad hayang dahar ari nu diucapkeunana hayang seuri, sedengkeun anu dipilampah kalah kamangkuan batu, atuh tangtu bakal ripuh karasana kitu tah. Malah teu mustahil lamun bakal ngaruksa kana awak. Daya teh akibatina teu akurna antara ucap tekad jeung lampah. Sakitu ari inti sarina mah Anaki. Kumaha sanggup mawa jeung ngalaksanakeunana? Saur Ki Banyuwening bari imut sarta soca nitip ka Supala. Aki, upami dikirios kitu mah abdi teh rada asa-asa Ki, nanging insyaallah sok sanaos kitu naon rupi nu parantos disaurkeun ku Aki, kantos ku abdi bakal diperhatoskeun pisan.
sarta abdi bakal usaha satekah pola supados tiasa ngalaksanakeun amanat ti Aki. Insyaallah sangem. Abdi teh sangem ki. Syukur Aki teh ngarasa bagja ceuk paribasana lir kagunturan madu kaurugan menyan putih. Memang bener kitu. Hidup teh kudu boga pikiran ulah ujung ari hirup mah. Lantaran pikeun ngalaksanakeun bener jeung jujur teh kacida pisan hesena. Loba gogodana jeung sok loba pisan halangan harunganana. Tapi lamun urang boga tekad anu hade tangtu bakal metik buah nu hade. Sok bandungan sing taliti. Ieu carita ku Aki urang teruskeun. Tadi Aki teh nyabit-nyabit perkara iman. Naon sababna urang kudu iman? Kieu anu dimaksud ku Aki teh salah sahiji rukun iman nyaeta kudu percaya kana papasten hade jeung kana papasten goreng. Lantaran sok sanajan di dunia teh bisa menang kabungahan, kasukaan, kasenangan jeung kakayaan, oge kamulyaan jeung kabagjaan, harkat darajat kurang luhur. Tapi aya kalana bakal manggih kamiskinan, kasangsaraan, kahinaan jeung kasusahan. Dua perkara nu disebut dieu teh salilana teu weleh ngintip-ngintip ka urang. Lantaran hirup di alam dunia ieu urang kena ku sifat papasangan kitu tah. Jadi kulantaran kitu teu weleh anu ngintip-ngintip tur nyumputna teh buninakeun ngadodoho kanu sok ngaleuketan. Komo ari budak ngora mah babari pisan ka henteu panana. Lolobana datang numpahkeun datang teh numpahkan nafsu setan salilana ngukun kitu ka unggal jalma. Tapi sanajan kolot oge kita sarua ai perkara anu kitu mah. Komo ari kolot anu dina beuheung muning mah ngaranna kolotok babari pisan kacerapna teh. Naon ari kolot dina beuheung muning teh Aki kolotok teh? Cek supala ngarewong bangun can ngarti kana maksud Ki Banyuwening. Nya maksud Aki teh kolot dina beuheung muning kolotok. Apaan kolotok? Jika kolotok, kolot jika kolotok. Ai kolot anu masih kene resep ngatrok, tukang bobok jeung tukang tarok, tukang kuda kodok neangan eusi anerok, tukang ngatrok kolot jorok nong torogan kitu matak disebut kolotok. Kumaha ka hatiku hidup. Saur Ki Banyuwening nyarios ditungtungan ku gumujeng. Naon Aki make aya sagarupi eusi-eusi anerok supala satengah ngagonyak Aki Banyu cakaka Ki Banyu teh gumujeng meningah sarta pok nyarita deui. Bacaan telepet teh hidup mah kanu kitu ini Aki. Ari anu disebut ku Aki teh nyaeta nu digabungaok. Sanajan kumaha bae ge matak tayang tolong poho kahading teu Aki. Pahartos Ki. Rupina mah kolot jorok nu kitu mah wajib diketrok pangitunya Ki. Tema supala bari nyerengeh seuri leutik. Ari Ki Banyuwening sabadana narik napas panjang pok anjeunna sasauran deui. Geus atuh ya. Anu kitu mah ulah diteruskeun, ayeuna urang teruskeun kana pasualan tadi. Sajabati eta ku hidup kudu diperhatikeun. Yen urang hirup di alam dunia teh pinuh ku rupa-rupa godaan, saperti kadoliman, kadengkian, sombong, panipuan jeung sajabana. Sarta lamun urang kurang hati-hati mah kasep pasti bakal jadi korban urang teh. Digebrus kana jurang kahinaan atawa kacilakaan. Jeung deui datangna teh dina sagala waktu kalawan di mana bae. Ceuk paribasa teh mah
di darat dicai di leuweung di rumah malah sok diimah pisan. Teluput urang teh dikukuntit ku balai diudag-udag ku bahaya anu mata. Urang salilana kudu hati-hati pikeun nolak kana sagala bahaya nu bakal tumibah. Cekolot teh mah cai caah ulah disorang seuneu hurung ulah disampeurkeun jadi pihartieuna teh iwal kudu disingkahan kitu tah. Malah apan hidup ge nyaho sorangan meureun. Lamun aya orok kakara gebrol ka alam dunya sok digebrak bari dipapatahan diparancahan cenah geuning. Sing pai daging pahang tulang sing bisa mawa diri kana jalan pibenereun malah sok diimplik-implikan sagala rupa ku para jite. Ulah sok tunya tenyo lamun lain tenyoeunana, ulah sok cubuk cabak lamun lain cabakeunana, anu temahna mata cilaka. Sok komo lamun daek kada kodok anu matak matil cubuk cabak kana tempat anu matak rumpil jeung para raib matak nyapit pibahyaeun tah pikeun ngalaksanakeun papatah para jite dibutuhkeun ilmu pademu anu luhur anu kabeneran. Ari di hidup mah geus masaki tapi Omat boga ilmu jeung kapinteran teh ulah rek boga rasa dir jeung umangku. Ulah sok dipake teu puguh, leuwih hade pake kana kasabaran ngaras salamet. Kajaba lamun urang kadesak tur matak nilakakeun kana jiwa urang, eta mah bisa digunakeun pikeun ngabela diri. Malah mah bakal leuwih alus lamun boga pangarti jeung pangabisa nu teu katara ku batu. Ngara eueuh sasama nu hayang nyoba nu bakal nimbulkeun huru-hara. Anu matak pikeun hidup mah ye jauhkeun sifat adigung-adiguna. Ulah songong jeung badegong sok sumawona rasa guminter aing teu deung. Tah sakitu warisan ti aki mah anaki. Sabab aki mah teu boga harta baona sumawona emas dinten berlian mah jararau. Mudah-mudahan we hidup bisa ngemanfaat ku dicaritaan ku aki teh bieu. Saur Ki Banyuwening bari ngarenghap jero pisan. Jiga namah ngarasa lugina hate sanggeusna ngabudalkeun eusi hatena, para mitra sadaya ningali Supala harita bari unggut-unggutan memang pikeun Ki Banyuwening ngarasa bunga pisan. Supala para mitra sadaya ngarasa ajrih ku guruna anu katelah Eyang Ki Banyuwening. Sabada Eyang Ki Banyuwening nyarita panjang lebar, Supala uluy nyarita bari unggut-unggutan. Hatur nuhun aki, katampi sareng kahartos pisan ku abdi teh. Sagala rupi pibejang ti aki mugi we tiasa janten bahan kanggo pibekeleun hirup abdi. Atuh sajabati kitu abdi teh kalintang ngaraos bingahna parantos diwaris ku aki. Mangkaning ieu mah diwaris ku hiji ilmu anu moal laas kahujanan, moal luntur kaibunan. Malih mah tangtos bakal ngajembaran. Sakali deui hatur nuhun aki, cek Supala meuni marahmai bakat ku bunga. Lantaran diwaris ilmu jeung pangarti estu kacida mahal hargana. Malah lamun diijir ku duit mah jigana moal kaitung pihargaeunana. Beda deui jeung diwaris ku dunya barana, ku hartabana kurang-kurang namiara mah kalah ka matak cilaka. Syukur kasih. Syukur pisan nalika tarima mah aki teh banget kapercayaan ka hidup teh. Nu tamtu bakal bisa ngalaksanakeun amanah ti aki. Sajabati kitu ku aki geus kasaksi kasaktiaan jeung kateguhan hidup. Mudah-mudahan we saliyana bakal ditangtayungan ku Gusti Allah hidup teh. Da ayeuna aki rek mere pepeling minang keamanat aki nu pamungkas.
Dina kesempatan ieu di mana hidup geus datang ka Ciborelang Oma sing ati-ati nalingakeun murid-murid paguron hidup. Sing waspada, sing awas nempo bisi aya jurig nyiliwuri aya setan minarupa. Bisi aya ajag anu buluna doma. Hari itu nulijieun tina hoe bulu hideung ieu poku hidup bawa sarta mudah-mudahan bakal aya guna jeung manfaatna pikeun hidup. Memang eta ieu teh aya oge maunatna kalayan bisa dipake ngamat sabangsaning sasatuan nugara contona nya maung tutul teh. Tapi kahade hidup ulah ngagantungkeun nasib ka sato. Sabab manusia mah leuwih luhur darajatna tibatan sato. Kitu oge manusia nu takwa ka Gusti Allah anu luhur darajatna. Ari manusia nu teu takwa mah duka teh teuing. Hartina kade urang ulah diparentah ku sato, tapi urang kudu bisa marentah ka sato ku kahadean lain ku maksa mirusa. Dah sakitu bae heula anaki, mudah-mudahan aya manfaatna. Saur Ki Banyuwening bari neuteub ka Supala meni anteb naker. Gancang ku Supala ditempa si bangun anu bungah pisan. Hatur nuhun laksa ketika bingahan aki. Ieu itu ku abdi katampi kateda pisan. Ku abdi bade disimpen kanggo pangeling-eling supados abdi salamina tiasa eling kana kasauran aki nu ayeuna. Bupi salajengna kedah kumaha tu abdi teh aki. Naon deui sajabi tinu disaurkeun neme. Nah aya deui perkawis anu sanes sajabi tinu tadi. Mangga saurkeun sakantenan aki tangtos ku abdi bakal diperhatoskeun pisan. Cek Supala para mitra sadaya bangun dareh deh naker. Jeung jiga nu can wareg diwurukan ku Aki Banyuwening. Atuh puguh pikeun Aki Banyuwening teh meninya kakak gumujeng bakatku kataji ningali pola Supala. Jigana bae. Lamun keur dahar mah lapar keneh Supala teh tedila Oki Banyuwening sasauran deui. Ari si Ujang Jiga nu lapar bae. Memang ari picaritaeun mah moal beak-beak anaki. Tapi lamun hidup masih keneh sanggup mah narima. Heug ku aki rek dibere deui. Lantaran jeung sanyana aki teh aya keneh picaritaeun nu perlu ku hidup dikanyahokeun. Sok geus radegepkeun. Saur Ki Banyuwening bari reg nyariosna ngaraneg heula sarta lengah-uleng jiga aya nu dipikiran. Para wargi sadaya, ieu dongeng dina waktos ieu mah ngagedur carios model kieu unggulnya para wargi. Namun kade ulah lali para wargi sadaya, cariosan-cariosan Ki Banyuwening teh urang anggap ilmu we pikeun urang mah para mitra kitu. Aduh, urang anggap nuju ieu we nuju tolabul ilmi kitu para wargi sadaya. Da aya sakedik-sakedik mah sasirin sabeuneureun mah jigana lamun diperes-peres mah ku urang teh biasa katampi kitu mangga urang lajeng teu deui. Heukung silila Oki Banyuwening nyarios deui. Supaya incu aki. Ari aki teh boga hiji dongeng nu ngariwayatkeun para jawara anu kasaktianana kagagahanana geus kasebut sampurna. Hal ieu teh satadina mah moal dicaritakeun ka hidup teh lantaran ku aki dianggap eueuh gunana. Tapi sanggeus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun tetela daya salahna. Lamun hidup nyaho kana ieu lalakon. Sabab saha nu nyaho isuk jaganing pageto. Besok baring supagi bakal aya gunana pikeun hidup. Ieu dongeng teh baheula waktu guru aki jumeneng keneh. Ditatar urang teh aya hiji jawara nu ngaku boga ngaran si Tangkorak Hideung. Eta jawara teh kulantaran kasaktianana geus sampurna pisan. Sarta dina waktu diayakeun pertarungan milih jago. Si Tangkorak Hideung teh kapilih jadi jagona.
sabab genep jago di sagala aliran silat teh eueuh nu mahi harita teh teu aya nu bisa ngarubuhkeun si Tangkorak Hideung. Tah kulantaran kitu sadarea teh barengkeun sarta hasil si Tangkorak Hideung diangkat jadi pamimpin. Atuh sakabeh jago-jago silat teh dipimpin ku si Tangkorak Hideung. Ari mane minangka patakana atawa lamangna hiji pakarang nu dijieun tina Wesi Kuning. Sarta modelna panjang kira-kira 2 jengkal, gedena kira-kira 2 inci, sarta pasaki genep. Di unggal sisi mulobana genep sisi aya tulisan anu masing-masing ditulis ku para jago silat nu genep teh. Eta teh minangka sumpah satia yen bakal tunduk kana sagala parentah nu dikaluarkeun ku jalma nu nyeket lamang. Kalayan dina waktu harita teh nu sanggup nyekel lamang teh aya deui iwa si Tangkorak Hideung. Ari sabab anu sejen mah eueuh anu kuat japuguh lain Wesi Kuning samarangan atuh. Genep jago teh masing-masing geus neuneun kasaktian dina jero lamang teh. Jadi Wesi Kuning nu dipake lamang teh ngandung genep kakuatan anu geus dihijikeun. Tah heuleut 10 taun ti harita duka teuing naon sababna si Tangkorak Hideung teh ngalakukeun hiji pagawean anu nirca jeung ngarugikeun ka balarea. Mumataku sadarea dikoroyok nepi ka dipaehan. Tapi tetela si Tangkorak Hideung teh lain jago atah-atah. Pantes lamun diangkat jadi pamimpin teh. Ari sabab genep jago nu kakuatanana geus dihijikeun teh kacida lilana hayang ngarubuhkeun si Tangkorak Hideung. Nepi kameakeun waktu 40 poe 40 peuting tarung ngalawan jago hiji. Tapi lila-lila mah teu burung bisa ditalukeun si Tangkorak Hideung teh sarta bisa dicangkalap ku genep jago teh. Ngan hanyakah teu bisa dipaehan. Tah kitu hanya kana teh teu bisa dipaehan nya pikeun nyirnakeun si Tangkorak Hideung dikubur hirup-hirup ku genepan. Sarta minangka koncina sangkan si Tangkorak Hideung teh kabur tutunggul dijieun tina batu karang anu hideung. Kalayan dirobah dimodelkeun mangrupa Tangkorak nu babatokna ditanceban hiji pedang. Di sakurilingeunana narancep genep peso balati nu nanakeun genep jago teh. Sarta dina etoples bol balati geus diteuneun kakuatan ti masing-masing jago. Tah ku jalan kitu si Tangkorak Hideung teh teu bisaeun kaluar tina jero kuburanna. Sarta tidanget harita di astana nu dipake ngubur si Tangkorak Hideung ngadak-ngadak jadi geueuman. Jeung tara aya jalma nu wani ngulampreng ka pelabah dinya. Anu saterusna timimiti harita genep jago teh teu karenge teuing ngaranna. Jigana bae masing-masing neangan tempat pikeun nyumputkeun diri. Dah kitu lalakon baheula teh anaki. Mudah-mudahan we jadi bahan pamikiran hidup. Saur Ki Banyuwening mungkas cariosna. Dadana katingal renghap ranjug bangun anu ngarasa capek. Ari supala para mitra sajroning manehanana ngabandungan caritaan Aki Banyuwening. Meni coloho bakat ku kaget lantaran tetela salian ti Ki Banyuwening teh aya di jago-jago silat anu leuwih gagah jeung sakti mandraguna. Kulantaran ngerasa heran para mitra sadaya supala tuluy nanyakeun deui. Manehna tetelepet. Nuhun Ki abdi parantos dipaparin terang tina perkawis lalakon para jawara kapungkur.
Nanging abdi teh janten ngaraos panasaran ki ku ayana eta lalakon teh. Bupi genep jago teh saha atuh jenenganana sareng kumaha kinten-kinten jumeneng keneh kitu. Punten we abdi teh kumaha bantun tumaros ki teh males supala bari melong kana rarai ki Banyuwening jiga nu geus teu sabar hayang buru-buru nyaho. Pok ki Banyuwening nyarios deui bangun anu ngarasa bungah pisan. Ih nyata ya bayana. Hidup hayang nanyakeun perkara eta. Kieu anaki. Teu naon-naon. Ku akirek diterangkeun sakalian. Ari genep jago tehnya eta hiji kilunyar guru aki. Kadua si Bingbing anu muhit kana ilmu naga. Katilu budak siluman, kaopat nini kalingki. Kalima si pecut kilat, kagenep si pedang sakti. Ari nu katujuh si tangkorak hideung. Nu ngaran asli nama si Saron. Hiji jalma nu kungsi katalang sara lantaran geus pahatu lalis ti lelemut. Ari perkara hari rup keneh atawa henteu nama, aki mah teu nyaho kabeh. Ngan tetela si Bingbing geus ajal alatan dipacok oray. Tapi tangtu bakal aya turunanana nu sarua muhit kana naga atawa oray. Nu kadua kilunyar nyaeta guru aki. Sarua geus teu aya di kieuna lantaran zaman harita mah geus kaitung pangkolotna. Jabati kitu guru aki teh muhit kana ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh sakumaha nu dijalankeun ku urang ayeuna. Sedengkeun anu sejenna mah pada muhit kana kasaktian siluman. Malah aya nu boga ajian pikeun manyangkeun umur sagala rupa. Jadi teu mustahil lamun nu opat deui mah araya keneh ayeuna teh. Ngan aki teu bisa nuduhkeun di mana tempat-tempat maranehanana. Ari sabab unggah jawara pada boga daerah kakawasaan sewang-sewangan. Di sakuliah Tatara Jawa Kulon teh ngan aya hiji hal anu perlu ku hidup dikanyahokeun. Yen sumpah satia para genep jago teh tetep kudu dihormat ku anak incuna. Nepi ka 7 turunan. Dina hal ieu lain bae turunan dina kakulawargaan, tapi turunan dina hal paguron silat oge kaasup. Contohna di kilunyar turun ka aki, di aki turun ka hidep, terus nepi ka 7 turunan, sakitu anaki. Saur Ki Banyuwening nerangkeun jujutan tina perkara persilatan zaman harita. Ari supala beuki katarik bae ku eta lalakon. Lantaran manehna ge jelas jadi kabawa kabaud sabab ahli waris di kilunyar. Salah sahiji genep jago anu kudu nuwikeun rundayan teh. Delila pok supala nyarita. Kahartos pisan atuh ku abdi teh ki, nanging masakieun masih kene aya hiji hal anu bade ditaroskeun teh. Saparantosna si tangkorak hideung di ruang kerepes teh ki, saha nyepeng besi kuning teh atuh sareng di mana ayana. Duka teuing soal eta mah aki ge teu nyaho. Sabab boro-boro aki dalah guru aki ge. Jeung nuliana ge weuh nu terangeun. Malah mahnya tina perkara eta pisan timbul huru-hara kaributan oge. Ari sabab nurutkeun katerangan ti guru aki teh, bisana aya kaributan teh. Kulantaran para genep jago hayang ngajabel wesi kuning isi tangkorak hideung. Ari nu jadi lantaranana. Lantaran para genep jago teh ngarasa hariwang sok sieun ngajadikeun hiji mamala kabalarea lamun wesi kuning dicekel ku si tangkorak hideung. Ari nu jadi alesanana si tangkorak hideung teh dianggap ngagem ilmu kotor nu bakal ngaruksak pamor persilatan.
padahal mah dukanya dukaan teu lantaran can aya bukti nu nyata ngan anu puguh mah wayana si tangkurak hideung di ruang kerepes teh tangtu dina hiji waktu mah bakal timbul banjir getih lamun si tangkurak hideung bisa ngabebaskeun diri tina kuburanana. Tah eta nu dipikasieun ku aki teh nu mata ku aki diterangkeun ka hidup teh hal ieu pisan ari sabab tangtu bakal loba nyawa nu ngalayang ku si tangkurak hideung teh ngan aki teu bisa nangtukeun iraha jeung irahana. Saur Ki Banyuwening bari luk tungkul jiga nu nya-nya ngarasa hariwang jeung honcewang lamun kajadian anu model kitu teh jeung deui sok sieun anu dipikasieunna kajadian atupok supala nyarita deui. Bupi si tangkurak hideung teh kinten-kintenna sabaraha taun di kuburna Ki sareng di mana atuh tempatna sareng upami memang aya kajantenan kitu kedah kumaha cara ngalawana atuh Aki cek supala bangun anu ngarasa seunggah sok sieun nyaan si tangkurak hideung teh kaluar deui tina kuburanana tangtu kasaktianana moal aya nu bisa ngungkulan. Anu yakin mah Aki ge teu nyaho anya Ki ngan lamun diitung-itung ti mimiti maot guru Aki teh aya kana 15 taun nepi ka ayeuna teh ngan hanya akal waktuna kabulu beak atuh jang supaya urang tuikeun isu atuh ngobrol teh para wargi sadaya. Saur Ki Banyuwening ge cenah para mitra CF14 ending urang teraskeun deuh ieu mah ieu dongeng judulna Musuh Warisan si Horeng aya patula patalina sareng Nini Kalingking sareng si Tangkorak Hideung anu engke baris dibuat. Atuh para wargi ieu dongeng teh saresna mah terasan tina carios anu judulna Supala nalika anjeunna berjuang anu kasebat pangabakti hiji monyet wargi sadaya teu janten rundayeuna teh pangabakti hiji monyet teras musuh warisan terasna teh kana jawara di kuburan gitu ya carios teh para wargi mangga atuh di kadieu heula nyakeun anjing urang teraskeun deui wilujeng kantun Mang Jaya sapara kancang ngahaturkeun 1000 nuhun laksa ketika bingahan Kilek sage ngahaturkeun nuhun wilujeng kantun kasadayana